cuek ya. Lumayan yang buka puasa ya. Mang, cuek mang. Hop, lain cuek geuning atuh mah. Ih, sampai buruk ya mah. Peuyeum. Malilah ya, beraditan ya. Sekilo 12.000. Oh, 12.000 nya gocengan emang. Siap. Nah, karena ge sorangan ah. Ayo siap. Yuk. Campur-campur kieu geuning warna eta nya. Aya konengan eta. Oh, beda-beda meureunnya. Lamun nu bodas meureun dah kada mang. Aduh. Ada eta mahal dah, mulai ka tanggal parapeut. Nah, basta. Oke, siap. Nuhun ya, Mang nya. Aduh, pohon doang ya kahakan ayeuna. Aduh, Mang Sarkim sok aya wae nya geus kieu teh. Mang Sarkim. Oh, Sarkim, halo. Coba ka dieu lah sagedeung ieu aya perlu. Mang Sarkim mah ka dieu. Aduh, aya naon ieu telepon-telepon ieu Pak ceplot. Meniti. Aduh. Kamari-mari di Aya naon sih? nyambung kieu. Urang boga order. Order naon? Panitih cantel urang minta dikirim 4 ton. Ayo. Terus korek koping 8 ton. Buset. Loba ieu, Pak. Iya loba pesenan soalna. Kirimkeun nyaho teh alamatna. Mana coba etakeun alamatna? Alamatna bawa ke desa Bojong Mangu. Terus gangnya Gang Yunus RT 03. Oh, kadinya nya. Bawa ka dieu gitu. Kayak ngabongkar mah geus urusanna lain deui. Oh, gitu. Pokona ka depoho eta panitih cantel jeung korek koping. Tapi ieu teh barangna rada lila, Pak. Arare teh soalna. Kirimna langsung di luar negeri soalna. Mun bisa mah sacepet-cepetna. Saminggu lah. Mun saminggu boleh. Boleh nya. Urang meureun di dieu meureun nyiapkeun masalahna salah-salah si dia. Oh, benar. Supaya ini lo kasih 8 ton kudu sorangan. Nya ulah. Berarti unggah warung lah gitu. Nya. Gitu denanana. Nya benar. Dek disebarkeun deui. Nya dijualan. Dijual gitu. suka teh jeung konsumsi deui mah sorangan. Itu nya juga udah kan korek kuping. Yu ngomong-ngomong bodas-bodas kieu atuh. Can mejeun atuh Pak Bos. Naon sih aing nganggap naon ka aing gitu nganggap pakai baju bodas-bodas nganggap pocong. Ai bos mah yo make baju kunaon wae bebas. Ai bos mah karena loba duit gitu. Ayeuna mun dek sia dipetakeun ku aing lamun embung ku bos polusian mun dek dijual bara duit ku yang dibayar. Waduh, iya. Ampun Pak Bos, rada galak oge yeuh Pak Bosnya. Aduh. Soalnya lamun dipetakeun ku urang ulah lelet, lamun cek urang pesen ya korek koping 8 ton. Langsung kirim. Tong minta jangka saminggu. Buset, atuh 4 poe lah. Mau 4 poe beres gitu. Paurana butuhna korek koping jeung paniti. Iya 8 tonan. Siap. Gitu. Orang mun dia nyiapkeun karyawan. Siapkeun gitu. Karyawan mah. Ulah Pak Ojo sing nungguan Pak Ojo. Karyawan ulah loba teh sing teu kabayar. Jadi bos tapi aku tuh kabayar. Kabayar wae. Ngajual ayam 2 ge mahi. Oh, gitu. Ayam pelung. Pokoknya mah gitu we nya Pak nya. Sok aya. Ya urusan deui ya, Ayo, sok. Tenang dikirim barang mah. Ayo Kim. Sia usaha jeung aing mah asal daek, tapi ka modar ku aing ukur mah dilepaskeun sia asal bener. Ulah ayeuna geus jadi duit majar cenah rugi. Nek rugi ge aing anu jadi bosna. Gitu tah. Ayeuna sia ngajalankeun anasna bener. Minta cek aing kirim. Bila aku teh nyaho Gang Yunus RT 03 Desa Bojong Mangu, Kecamatan Bojong Mangu. Geus. Ulah henteu tah kirim. Buset. Usaha jeung bos teh posa teu meunang gagabah euy. Soalna ieu bos lain kaleng-kaleng kos kieu mah tuh. Ari kitu teh mah pesenna loba. Tapi kula leutik ieu barang-barangna. Paniti jeung karo koping naon korek kuping naon cenah. Tapi itonan kieu aing rieut atuh jauh di mesena. Aduh, aing teh diheueuhan ku aing teh galak pisan eta mah. Bener imah bos lain kaleng-kaleng kos kieu mah ampun. Kamarana aing si Imron sekali we kieu. Pacan ka tempo-tempo acan aing. Duh aing boga anak buah teh meuni ampun.
Na na ne ne na na no ni nun. Ayeuna mah lamun nembang teh ai baheula jeung ayeuna pan beda. Budak ngora jeung budak kolot mah. Ai budak ngora mah laguna dina organ pan ai kolot mah sagala aya ayun ambing, tatina jaipongan mah. Mentak ai kolot mah teu ngarti ka budak ayeuna. Soalna laguna ayeuna sagala aya domba kuring, dimandian ku kuring kumaha reuneuh ku kuring pan aneh eta mah. Kitu aya lagu domba dua. Saha itu di saung aing diuk wae bodas-bodas. Pas siga kuntul gitu. Nyanyahoanan diuk di saung aing. Make tudungna tudung gede gitu di saha sia itu wau ya. Bah sampurkeun lah. Usep ieu reungit burang-burang ampun dengan komo lamun peuting atuh ieu reungit. Meni kuat ngagembrong kieu. Aing ngamene ampun tinganan meni jaba sorangan kieu di imah. Saha eta? Di saung kuring eta nanaonan? We atuh itu ai bos mah di mana wae ge bebas. Tibang mah tuh rakyat leutik. Deuh. Baradui sih lamun dijual kok dibayar huluna ge. Itu ai mah bebas mah, ai mah bos mah jadi loba duit soalna ande ka mana wae ge ande ke saung goreng, di saung alus. Enak aing sorangannya ulah majar teu laku. Itu bakal ngareag wae geus kolot oge, ai jadi bos mah. Buset eta ngomong kot ka paur. Yeuh, kieu ge haji. Mun eta ngomong emang di dinya saha coba? Ih saung kuring ieu buset deh. Lawor eta. Ngomongna kuat ampun tingan. Ya dulu ti aing jelema. Gedeng. Sabenerna di dinya saha sih asa-asa asing gitu tah. Katiraku mun itu wawu. Sahabat lama saya bareta mah pandang deuh sabulung sageleng. Buset dengan Coba inget-inget heula. ceplos teh nya. Ye. Astagfirullahaladzim ka mana wae. Yo, ai jelema beunghar mah ka mana wae ge sok salayang soloyong gitu. Buset heuh. Wah gitu teh mah. Oh ayeuna sukses meureun. Ya alhamdulillah. Oh. Gitu. Loba duitnya. Ayeuna mah gitu tanah anu bola kidu tanah saha eta puluhan hektar. Lu saha tah? Oh, bananyakeun aing. Sih, diri jama gitu wae tiba lagi ngomong-ngomong ayeuna sok kana naon usaha? Ayeuna teh bisnis sarua ayeuna. Oh, alhamdulillah bisnis kos batur gitu. Gitu ayeuna teh bisnis naon ayana ieu mah. Untuk bogo. Gitu. Eta mah urang mau lian tanah anu di kidul nu saha? Nu saha tah? Teu nyaho ieu ge nanya. Non, tok uri wae di jama. Sih geus biasa geus aneh. Ya, orang jadi ingat baheula nya. Aya geus kapanggih kieu teh duaan sok zaman ulin. Aya di mana gitu ayeuna? Ieu mah di imah we, ieu mah tani. Tanah liar. Tara ieu mah. Liar ka mana tuh geus kolot arera. Nya ngadulkeun nyeunan budak meureun geus basi ge boga anak. Budak mah buat tutudekeun wae jadi. Eta nini haji ge kuat geus gulis marulu tutudekeun jadi anak kan eta. Aduh ampun dengan. Heuh jadi inget baheula urang kapanggih kieu nya. Ayeuna urang sering doakeun nya supaya panjang umur gitu kan ira-ira kapanggih deui. Maksud urang gitu pan urang teh geus lila teu kapanggih atuh. Haji teh rupa-rupa wae deh nya sagala hayang kembang cau atuh. Ieu seban dia. Rese Haji. Segala kembang cau. Nek cobek naon cenah. Rese ampun ayeuna. Udang ieu. Rese. Rese Haji, ampun ting Ayeuna. Ngomong-ngomong itu Haji jeung saha uplak wae. Kedengeran eta mah nempohna itu Haji ngobrol jeung saha cing narieun. Pan Haji mah tara ngobrol ieu. Intip Jeung saha si Haji nya? Sok rada penasaran da biasana Haji tara ngobrol uplak gitu ieu da. Buset. Bajuna mah bodas kabeh itu. Jeung tudung dapat meber gitu. Sahabat lila anak gitu ieu teh. Buset, kuat sing haraha itu. Wah, inget baheula mun. Heuh, ampun Haji Buset dengan seru sih. Aing hayang ngiluan ieu teh bakal babak belur moal peri teh. Buset teh naon ieu game? Sia naon sih ngintip nu mandi? Ngintip nu mandi ka dieu. Naon? Haji itu si Narien ngobrol.
Gila bisa antara ngobrolin lagi itu jeung santu. Tuh. Wah, itu mah bos anu mesen kain. Oh, sia wawu. Kamari mesen kain. Wah eta bos. Mesen barang. Eta bos ini baju bodas-bodas gitu itu. Buset eta ulah gagapa eta. Konglomerat lembur. Buset dengan bungar. Buset, bengaran ti Haji. Sombong mana nama. Tapi tuh gini jeung Haji bisa uplek gitu sih ngobrol. Nyangalaya mah Pak ieu nondok. Pak tinggi-tinggi luhur. Pak hoak-hoak murunan saling gegel. Ay ngomong-ngomong sih di mana ieu? Ibu aing tas tadi itu nempuan pare. Pare. Sia karek usum tandur Sarkim. Pare geus ditempuan sia mah kumaha sih usaha teh? Aing terada keder hudang hees. Aing cek aing mah jeuna panen. Aing ditempo teh ku aing ka sawah. Mending karek ditanduran saminggu. Goblok aing rariot pugu keur rada lepas pisan jeung duit ongko. Paruyang hulu oge paruyang, puyang bron, puyang. Dari sia biasa puyang. Pan urisa tadi itu nek bisnis cek sia kumaha emang auliangna apa kumaha sih? Lain eueuh liangna puguh manehna nu ngaliangan. Aing teh gablek modal, Bron. Buset teh nya kumaha atuh ieu? Nyaho aing ge aing teh. Sinarian biasa mah sia sok aya wae liang. Ai liang mah aya duit nu eueuh. Aing teh diheueuhan tadi teh mun galak pisan ka aing mun dek nyang kereman. Cocok. Aing ada kabar, Haji bogaon duit. Engke lamun di mana geus ngobrol, Haji balik sampeurkeun Haji loba duit lagi jam ku sia pake modal. Cukup teh nyawa Haji pelit itu. Ku sia mah bisa wae. Wah, heuh apanya? Heeh. Haina mah ka di urang intipan gedeng balik kira gedeng bubar. Mana sih? Tuh. Buset ku cingarahnya. Eta saing gegel punduk eta. Ya hampir sering cotos gedeng gitu. Buset, balak kabeh eta mah duaan sarwana. Buset dengan bos besar Sarwana eta mah kabeh. pakai urat kabeh ngomong teh. Para suhunya. Buset ngomongkeun baheula murunnya. Suhu derajat Celcius. Pas cuaca. Hei, ampun ah. Ayo terus ada yang papa gas lah. Terus. Iman papa. Baik dah. Terus gedar terus. Gadar. Orang jadi kapanggih ke jadi inget baheula ke zaman ronggeng eta nya. Apa ronggeng teh babara rombongan eta teh. Pageupan meni kuat pabiu eta urang aya geus-geusan teh hayang nganterkeun ieu nganterkeun itu Kan ampun. zaman ayeuna mah lain ronggeng ganti. Oh, ayeuna mah geus beda zaman tuh dah. Naon disebut teh namanya? Ai bareto mah dibangun ku dicariuman geuning ronggeng teh di Barawa. Anu poek. Bisa baheula mah. Ayeuna mah tibang ngaradangan duit doang. Ayeuna mah bawa paling ngara duit. Di bawah mah embung panan. Beupuhan guna mah hiji-hiji. Ampun teh. Ayeuna tibang aki-aki pengkil 1000 geus kolot ieu mah. Untung geus ala rompong. Pan mun aya geus kolot ge duit kandel mah Aya duit sih nya geus kurang aya duit mah. Tetnya Emang mulian taneuh lamun duit eueuh mah atuh. Kade melian we taneuh, ulah taneuh kuburan dibeli. Ya, ayeuna mah kieu geus berang, teh gara heula nya, keur budak gawe. Heeh. Ieu ge rek balik deh. Oke nyimpang ka imah. Ayo. Ayo. Kita assalamualaikum sia teh burung eta Haji teh. Mana sih? Bebengok si Imron ingat titah ngalah daun cau. Daun cau, emang cau. Maya kieu can balik. Itu lain tuh. Maju we eta moal salah asal beureum-beureum kitu si Sarkim. Duh, tingan aing asal geus Sarkim besok tara beres aing. Game. Imron. Atuh Kim, Sia tuh lah di tengah ieu mah ngintip. oh nya nyaho aja ngobrol jeung saha. Terus Kim. Terus Kim. Ron. Terus. Imron. Tah. Game. Buset Haji di ka dia aya jaba ican beunang aya Kim. Geus sia mangget modal. Pagi modal mangkuk Haji kan beunang. Nah, si sia mana kembang cau. Dah batur hese nya Kim. Hese ah. Eta mah Kan nyampur si Imron, naon sih maksudnya nyampur ke si Imron wae? Ih, puguh ieu dek aya rencana. batur minta dibantuan hese sorangan mah. Buset di bangala kembang cau meni minta bantuan ke si Sarkim. Memang belum lah di Sarkim gitu. Lulut. Tadi ngobrol jeung saha tadi katempona itu meni uplaknya Kim nya. Sia nyawa atuh urusan aing saha ge. Oh nya orang Kawan lama cenah. kawan lamanya. Paling ge. Eta pisan ye, Bron, ku aing jelaskeun tadi teh anu diuk di saung aing teh itu babaturan keur ngora. Buset. Eta Aing teh beunghar pisan leuwih ti aing. meni bodas gini mah nama. Mugu acik aing oge teh jauhan kos belakok apa kuntul aja aing teh. Si horeng masih ceplos eta balad aing baheula. Buset barangan baheula. Heeh. Paingan meni uplak tadinya Kim. Ujung keuna teh. Buset Sarwana aing sombong na bangun nama. buset. Teu eleh kos aing ngomongan nama. Buset. Sia rek naon eta nyamper si Imrona. Naon aing? Aya perlu piduiteun.
duit. Bau-bau nama saya nginjem ke aing sih ya. Mua mal bere pisan ku aing. Fokus ngabaca wae. Nyondek nginjem nyondek menta. Nyanyoanan wae ah. Oh nya Kim, haji masuk ujuan wae. Buat inget rek nanaon ieu Kim. Ah sia ah. Rek nginjem. Jangan naon sih. Iya lah ya jeker bisnis ieu dah. Jeker modal. Pinjem atuh 300 juta mah. 300 juta dapat dibagi aing mah kecil. Mang eta jaga naon? Aya anu jaga aing. Ayaan kebagi hasil 50% untuk Pak Haji, 60% untuk saya. Cocok. Iya, si Imron beres. Gede heula. Kumaha lamun aing 80, sia 40. Buset atuh. Anu buka bisnis terus aja Pak Haji atuh. Wah, depan meureun modal aing. Wah, aing Kieu we namanya. Gebug rata we lah. Nasarua. Heeh. Oh geus lah, sarua aja lah. Cocok, aing siap lah. Supaya jalan usaha sia. Oh, daripada carekan ongko. Ya, pokoknya mah sia lamun teu pika ngabohongan aing micung deui wae. Ditincak kene ku aing di imahna kene ku aing. Sarua galak gajung. Oh geus cenah bere atuh. Oh, kirim kene rekening sia. Oke, Kudu transfer. Ayo. Heeh. Begitu. Semua mantuan anya geus meunang aja. Nyomual lah aing aya perlu kene ah. Aing bantuan Bang, buru teruskan. Ayo aing bantuan. Ayo. Bener tuh bantuan sini aja naik bantuan. Aing dibager. Ayo murah tuh. Power aing. Haji guys. Tumben-tumbenan mantuan si Imron gitu mah. Kade si Amron, kade. So kayak ujung Namron, kade.